awak kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak kurang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya di dia aya rada daek yana kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti penting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeun ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu bire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener cara tere mulai zikir tengah beutingeun pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun tikeur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah tikeur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya kara kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi ke ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong kuari ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal ninin euy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeui nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus lah tunggu sekolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah kara kuari bae tungtung mah penting lain zikir ngadu omong jeung nini zikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awan kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabara tahun tapi bakal diberes surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun ka dinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maut eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh
kabeh geus dibikeunannya sebatang karak aja ke Allah maut di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang problem lantarannya nama geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ke surga nangke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insya Allahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga nu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan nanaon mantak hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dina nenen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing nu dikabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh naga aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae ya jasa ieu liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jada ngan teu dipiguran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka nya sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nuna nenen ge atungkeun basi mending di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara sarwitina siapa salah sarwiti kumsalam saya tak abdi Kang Jaid barang di dalam buka sarwiti kue raga kemana mah teu kajauhan oh sarwiti sayangku masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak misikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak kos gitu ya kita engke dibere bidadari dibere segala barang deuleuh Allah eueuh naonan Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu tak kos gitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung sarwiti kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh biwirna neuleuh pokona geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing suabodo teh geus tadi pirale sebab neuleuh biwirna komo geus senyum masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum masya Allah nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae deuk dibawa ka mana ulah ngomong deuk dijual deui nu ditu ge deuk dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh ieu mah ngomong sadaekna bae eta pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ge cep betis diaakeun ku urang Subang
langsung tiis kok mau hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari sengit tanu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang ka kado di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji barem itu beres jasna Masya Allah isi budak tapi anakan baik tetap kan itu diakankan jadi sekali diakan cokot tas dan kajero kamar sabaraha itu aya pengen 100 juta malah nu di imah mah boros 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodek ieu eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saeutikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saeutik mah saeutik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kedua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawnal qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeuleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 60% kitu bakalna tan mantek cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah wa huwa yudrikul absar Allah nudeuleuh kana seluruh pangdeuleuh dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar du kitu ngaranna badal lab nasar murattab lamun ngan sekedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek aya da kumaha deui antek cek abah mah ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae bisa ajeun kumaha lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodia eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengekeun kiaina bae jadi nya nama teu wiridan ngadengekeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa
ngadoa nu gandeng keur ngadidi kiai mah zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la syai' minal insan dihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah kan geunah badul insan ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du nah berarti qodiah juz'iyah mujabah la syai'a minal insan bihajar teh saya tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot ka jeung gugu bage hari iya cina aya adat surna nu kadeuleuk ku mata mah aya nu teu kadeuleuk atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar ta ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh ta eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab ulang mantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayat tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al-kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiah salibah kuliah geus beunang tak ku santri jijeunya bari unggut-unggut tanpa santri bener tanya ku saya unggut-unggut dan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipreteli heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tak ku Imam Jalal aila
tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar aya jamiul absar sok kabeh mata mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia mual bisa mata kebo mual bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleuh Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kulliyah. Jadi lah saya lamun dina sulamah lah saya tiga cat suara sekali mata mana baik mal bisa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudenan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah kos can geus ngaji samsiahna geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati yuhkamu fiha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdziq engke madzatul maud maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati hukamu fiha si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teu nyaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia ge teu kaharti kan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngan datang ka mantek sulam doang teu datang
Isa guzi doang datang, tapi lamun make Samsiah datang ke bakalna. Ieu termasuk kana daimah mutlaq wa hiya latihu kamu fiha bidawami subutil mahmul lil maudu awasala bihi anhum madamazatul maudu mawjudatan. Sarua jeung tadi, lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan. Ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar daiman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da. Jadi ieu qodiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah. Tah mulai guys teu kaharti kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya eta gajitna koski hese dua tak imam sampai deuk kabongkar eta kakarak saceuhil tetencana naon. Oh berarti ku ari mah tuh bisa dimanaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran. Tailah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad. Kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna. Lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat coba tulis teng ieu kapangih jeung ieu kumaha ieu kapangih jeung ieu kumaha ieu kapangih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke ngemantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat Samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 dieun masalah mukhtalitat dieun masalah teh Samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku Mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak Mama muantah. Ya Allah batur mah kos kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku Mama ieu nihil asal dia menjisi menihil kabeh bisa istinya kaler kidul guys ya mah atuh hitut ge seungit juga dan baru aya hiji oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah Mama teh eta guru kula eta guru Samsiah kula teh eta anu menang baheula ku Mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak Mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dik dipulung minantu ku Mama gitu gratis untuk henteu aya gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji Samsiah teh di dinya di Mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh
kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku Innova tolong deh tak kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleu mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren keresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka Syamsiyah ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga Innova doang kita ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet teh budak kiai bebelepet teh kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling sial sugan teh diiring anggeus tuh jadi kabongkar tak ku Syamsiyah mah geus inokos kieu ngaranna qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh jangan ini teh nyaho jajan kudu muara gaji mau martil teman nyeun imah meureun Masya Allah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah dek datang kadinya teh dek datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangke ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang mah ya eta kos itu Waladiyah tah eta leutik kitab dah wararese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin dina kef jeung kam
ijab jeung salabna kudu cokot hiji, kuliah jeung juziahna kudu dicokot hiji. Berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab, lamun tina kuliah jadi berarti juziah, berarti engkeda jadina berarti ieu qodiyah teh ya. Mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juziah. Islamun mujabah juziah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rohu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah. Beki puyeng bae sih mana nu benernya. Ieu mah keur carita ku situ. Tiga cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon. Sia tah aing ngaco. Sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah. Contona mana? Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah saha anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah, tapi kan kaul mutamad tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah, ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis. Khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina, apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya. Batak pangkat ge Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah, Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah, Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah. Berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Musa. Waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah, ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti. Kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh hari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti. Yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula. Idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula, idza ra'ani mata bakal paeh. Di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur. Mal bisa Musa kajen kumaha gitu. Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah. Deuk naonan sa Gusti Allah neuleuh ka hayang tambah-tambah keyakinan. Emang teh yakin? Yakin tambah doang Gusti. Eta kan bisa ngotot ya. Ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa. Mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa iceun ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentek kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah kadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris eluk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya. Iya suci kos kara itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai. Falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng neuleuh ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo. Tadi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat
tetapi nu jelas mas bagian mata aya nu bisa deuleu ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen. Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun leuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta. Apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha dirinya lain Allah dirinya tajalina dirinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40ha di ditu aya di dia aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantauan tah kos kitu Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngridit kene. Kahalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah. Moal bisa kahalangan ku eta. Aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah mah bisa tanu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza masusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon gitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah ku hari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting ku hari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih ku hari tasbih nage loba dijualan blon nama tuh jualan tasbih rada daek yana ku hari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia
beneran kan bener karek berek mulai zikir tengah penting pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeun ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebalbeik ya mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geuing karena kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi kayak ibadah eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong kuari ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini euy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus lah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung nama penting lain zikir ngadu omong jeung nini zikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake kaberat naon dipake kaberat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah masakan akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabara taun tapi bakal dibere surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maut eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara aja ka Allah maut di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ka sorga nangke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke mah kadeuleuh bakal di akhirat iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala. Bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan, anu ngaran inuman, anu ngaran kendaraan, anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana. Kanikmatan naon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali Sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek nu anu kitu aing nu ka bogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia dek dideuleuh bae neuleuh naga aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae iya jasa iya liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jara ngan teu dipiguran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi mending di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na jika sama Sarwiti Kumsalam saya tak Abi Kang Jahit barang di dalam buka Sarwiti kue raga kue raga kemana mah rentek kajauhan oh Sarwiti sayangku Masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh di minyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak eta kos kitu eta engke dibere bidadari dibere segala barang deuleuh Allah eueuh naonan Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti ai kue ka mana Swabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing Swabodo bae geus tadi pirale sebab neuleuh bibirna komo geus senyum Masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tah senyum Masya Allah nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang cep betis diaakeun ku urang Subang langsung retis komo hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari seungit anu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang ka di imah bau kelek dideuleuh ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum itu beres jasa Masya Allah isi budak tapi anakan bae tetap kan itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah boro 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodek ieu teh eta doang tah eta kos kitu na ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia
saya anak menang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu orang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rizki orang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian orang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kedua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeuleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 80% kitu bakalna tan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama tah jang agama tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilakeun jang luhurna agama Allah henteu aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi diulahkeun urang mah bener diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi kurang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankan daripada orang kafir asup ke negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta Masya Allah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakal naga mantak Baghdad mah teu anehkeun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakarak kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia tadi perangkan iya ku hari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth nangis teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seuri saya mikir goblok ada karuba aya di urang larangan di urang teh di zaman kurang keur ngora mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba dideuleuh tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atawa Bon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos kitu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina ada ya
di HP polisi ge aya goblok dibikin ke babaturanana ambal aya ne kumaha negara urang coba aya pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya. Mantap cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Cak Amin Rais siap sudah. Cek Gus Dur belum siap. Coba dah lihat bener baik kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 minta cerai akibat Facebookan. Geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan. Pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya. Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh. Kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panet. Itu bolon ieu ablaul bolon. Ditinggalkeun geus boga incu lain saeutik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ka handap deuk kumaha kaharepna. Ieu kakarak zaman datang ke tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 ka itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka ditu beuki boblok ulah diharapkeun mantap anak teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat kitu waka disalahkeun anak bapana heula anak tadi diajikan tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bae emang kumaha ya Allah ya Rabbi mah lain lalagaan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu kaharepna ya Allah ya Rabbi wakil jeung sagala murad la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleuh ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang teh neuleukeun jadi kicepkeun lage ku Allah dideuleukeun lage ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleuh kanyahoan deui ieu muhit ihata teh kos kitu pan urang ge neuleuh ngan teu nyaho urang gadeuleuh urang neuleuh itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleuh itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyahoon nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah deuk dipereumkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua jaknya henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu kanyahoan bae ku Gusti Allah masyaallah kam tazni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata dipake neuleuh nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe ndeu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun si Mbah nu ndeu ka pabrik teh
bahenol didelekeun kunyana nu putih didelekeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jangan rebek di neraka mah deulekeun simba doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nyana ge atuh senyum segala itu na ge senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nina atuh nyare kanan wah senyum kan wah tahu diri cemburu berarti lu cemburu mah lain budak mora bae nini peot ge cemburu Allah bae masyaallah ya di negara urang gos kieu kuari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu kumaha sia dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karek bisa tapi di dunia urang dideulekeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60 50 60 70 geus kudu kieu bae tadi imah Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti deui pemuntayangan niwal tika Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampura ku aing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing geus tunggas bae dihampura ku aing memeh bae sia geus bisa tobat coba imiti kuari datang ke selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang dasar geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka aja ih jaga pemajikan apa dek sare heula heeh bae ngeunaheun ke ka masjidna bae hampang je ya ye ono teh naon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah hampang alhamdulillah cek pemajikan anda jadi Ki Haji barang ngaji ka Cilongok bisa berjamaah cek di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping na putih amat teh budak karak tas tobat ayo kadedelekeun keur salat ge kadedelekeun lain kadedelekeun Allah ping-ping puar teh budak lesang geus sakitu mah eta urang mananya di kontrakan mana eta budak Masya Allah ayangnya nomor HP na separa bata dari bata turun ke hati dari bata atau batan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dek disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal naon moal di geus kolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleu cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali cek Gusti Allah eta berarti tangtayungan ku Gusti Allah Allah langsung ngonoe sekolot sok loba ka mana geus mending jero kamar bae jero kamar bae geus jero imah bae kaji biasa dok lempangan isu kitu teh lah loba maksiat waduh Masya Allah cek do di imana rada lain deh ya bener kaji bener barang aya awe ge dihareup biasana mah diperhatikeun ku pamajikan sok di deuleu ieu mah ngabalir Haji itu dah
jadiris ya kulantaran hayang jasa nyana asup karo kadia siap kadia enak tuh kadia aing hayang nulis siapa bukan tak nulis batur aing haram nulis siapa iya tuh naonan gak usah saya ibu saya incu atau incu orang rajoki atuh ya nulis batur haram main nulis siapa buka di dele gua nyari aja peot orang siapa Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleken ka mata urang nyahun di samping neleken nyahun berarti ala sabilillah tono mantak nomor kahiji yaroha wala yarau nomor kedua nayuhi tubiha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadele ku seluruh mata fi jamil awqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyah ka para kakasina Gusti Allah maneulekeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu mir rabbikum wallahu a'lam